bahaya lamun hiji anak kesamplak model kieu lain tadi warah dulu bangkar warah manusia model gitu bisa jadi bakar bara. Iya. Tah, ai lagu nama ucup urang sakantenankeun we margi bilih nyang kolong kana waktos. Nya cuk. Mangga atuh naon laguna Pak? Laguna kana daun hiriskeun ya ucup. Heuh. Sae daun iris. Kitu tah urang garujak hiris kitu ka Ma Ageung. Sok cuk.
Tergena-gena Oke di payunan umum sya. tergena-gena dieureunkeun kosin tukang seni. Naon itu kasang tukang na ngaheureuyan aing teh. Ngawewirang batur di hadapan umum teh naon ieu teh. Lain sensitif aing mah naon sababna kasang tukangna naon? Oh maksudnya mah ngabanyolan we atuh anggap banyol sakitu mah. Banyol? Banyol. Tah, lamun dek banyol intern jeung aing. Ini kan di depan publik loh. Ente harus ngerti. Kang atuh hampura we Kang dari jeung durian jeung Kang teh. Hampura ulah dume hampura menang dipenta dari kesalahan dijanjieun sia. Oh, pira kitu nepi ka digedekeun si pagek mah. Nah sia teh memawakana wujud. Pira kitu nepi ka digedekeun. Pira kitu heueuh pan tina teu pira mimitina ge. Tu awewe rareuneuh teu pira hee sasimut. Aki-aki tadi deket jalan tol ngaringku kegetih lamokot teu pira katabrak truk. Lain teu pira musibah teh mah. Dewek dibawa ke kantor polisi dikerem 2 minggu. Teu pira mitoha aing keur heuai ditemok ku aing. Nepi ka teu cakep deui. Lain teu pira talangas sama. Nu matak tidak teu pira mimitina ge cingsa teh ulah dijajadikeun. Enggak saya tuluy geus mah. Eleh keneh ku Bapak Wali Kota milu ngadukung ngelestarikeun seni budaya urang sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budayana awut-awutan bangsa ge moal teruksak. Secara teu langsung didawengi ieu teh mukakeun lapangan kerja itu tinggal nu icalan. Eta teh pan milu hirup keur marabad anak pamajikanana. Ai sia kabina-bina teuing ka aing teh. Ah, can. Ulah wakadi geus ke janreng saya urusan teh loba ieu teh. Maka jeung kudu dipeti eskeun non teh. Kudu nemrak ayeuna mah zaman transparan. Terbuka entong maka jeung disumput-sumput deuleuh lah. Entong off the record deuleuh. Kudu terbuka tong boro panayagan deuleuh ieu tah dalang tah. Lamun eueuh aing dek ti mana nyatuna coba. Pegawai negeri lain nu mangsiun moal aya lintang ti hirupna ngagulak-gilak ladang aing ka luar negeri kemana ka itu ka dieu tumpak kapal sabarahaeun mun mayar mah coba ieu mah lain mayar kalah dibayar sia teh pan Tapi ai dipikir bisa nyakolakeun anak teh ladang aing deuleuh ai dipikir mah gede jasana akang teh. pek pikir ka Jerman, Belanda, Prancis, Amerika tuh sok pikir ku si lain aya kadua sia teh hirup teh Wah sakali-kali deui. baredegong pisan jelema nya karek jadi pandayagan ke geus garede hulu mau jadi KPU ya.
kudu atoh sia teh dahar disuguhan grepek ini di bahanan kari ini tungku ti imah tinggal gincing gamelan nu aing sare di hotel atuh ngajual jasa kadalang heeh ari kitu mah carana kumaha carana saling rojong saling pajukeun lain saling dedetkeun ieu mah tukang goong hayang nuar tukang kenang hayang nuar tukang gambang hayang nuar tukang rebab hayang nuar sinen hayang nuar dalang piraku aing kudu nuar gebog didenge-denge teh silih tuar da ieu na ngrepek lain saling pajukeun lain saling asah saling asuh saling asih da didenge-denge teh saling dedetkeun ayeuna mah silih bintih silih siku jurig teh dumeh eta lagu pamenta bapak dewek diigelan ku dewek nepi ka di jam aing akhirnya kan gua jadi kredit loh iya abong kena sinyal aing leutik kutu kuntet bapak aing mah datang boro kasaro rezeki kasaro lagu ge ulah kahayangna mah ulah anak maju teh aya anak engklak-engklakan teh boga rasa disaingan anak maju teh tak iya satu-satunya orang tua yang tidak tahu masa depan anak-anak tak iya dewek jadi korban pengkhianatan orang tua iya secara tidak langsung kan itu mengkhianati anak-anak kudu di sekolahkeun anak oge kudu di pasantrenkeun anak oge numatak aing mah hayang gerak kiamat oge hayang gerak hancur dunya teh pindah ka akhirat kabeh hayang gerak nempo bapak aing keur engkak-engkakan dina seuneun neraka doraka ti anak pun anak doraka ti kolot loba aya bapak doraka ti anak moal aya naon wah aya Inung jeung bapak doraka ti anak eueuh amun anak doraka ti kolot loba ya Inung doraka ti anak ge loba aya buktikan aya teh nya heueuh dewek mah berdasarkan data nu otentik wah wani ngomong aya jawab sok aya aya sia Inung doraka ti anak mana sih kamari aing mah nempo awewe digiringkeun ka kantor polisi micen orok ta doraka ti anak sok sia ya nya lain memutar balikkeun fakta aing mah kenyataan anak jadah ulah nyebut anak jadah deuleu pek hina eta budak da moal abus kana hatena kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih lain anak jadah da teh inung bapana nu haram jadah sabenerna mah sok kadiekeun lamun aya anak kitu ku aing dikukut lah dek dipasantrenkeun disakolahkeun jadi inung bapana nu haram jadah aja mah garepek nu matak aing ngecek aing oge lain memutar balikeun fakta cenah eta patongong-tongong jeung Quran lain patongong-tongong ieu teh hasil tina Quran hasil tafakur aya keterangan babi haramnya tah hendak cek dewek mah henteu henteu babi di mana-mana ge henteu Quran nuduhkeun babi jangan babi mah haram derageg muni asa pang benerna muni asa pang alusna
sarua we jeung nemongkeun kalemahan eta kitu teh sia. Ah teu ceuk aing mah teu haram babi. Henteu. Sok na tanggung jawab aing mah. Naon haramna babi? Lamun dewek agama Islam tuluy ngakan daging babi haram. Ai babi mah teu haram gara pek pelong. Sing lila perong tempo. Tuh. Haram gitu merong babi. Sok nu matak sia teh nemongkeun kalemahan teh jo amek we. Puguh-puguh teuing, can puguh ka harti geus amek. Babari ka pancing teh sia. Lamun si lain aku agama Islam tak meunang ngadahar daging hukumna haram. Aing aya babi sampeurkeun perong eta babi teh bisa ngiceup sugrak segrok. Oh didinya tanda-tanda keagungan Allah teh tuh nya naon sababna Allah nyarek dagingna dihakan ku aing. Oh gitu sugrak oh beheungan keras beheung hese ngalieu nya eta adan ulah subuh celengkeung sugan dae kasentuh hatena teh noyode dina kagorengan nya sumpah terus di ungkulan Quran demi Allah mamawa Allah tapi dina kagorengan korupsi terus-terusan bagong teh. Berapa? Beras beheung eta. Sedangkeun dina agama Islam teh aya menterina, menteri agama nya da ngahep-hep atuh. Mana hasilna nu korupsi kitu teh. Padahal tepikeun ulah munafik. Hukum-hukum Allah teh hareupeun pejabat teh cenah kadengieun cenah nyerep cenah kasentuh. Ieu mah hareupeun pejabat mumul nyaritakeun hukum da sieun dipecat. Penjilat teh inuh ku kamunafikan. Garape. Ya. Sumpah demi Allah inung suku ngeluk. Gaya, ingat dah. Ayeuna we ngomong gitu sote da baheula masih ditewak aing. Mun ape keneh tadinya euy. Nya. Sa. Matak jauh ge. Heeh. Nu matak aing hayang gerak kiamat ge gitu. Hayang geura nempo bapak aing keur kakak di neraka doraka ti dewek. Ya, beli ceuy. Sabab Gusti moal dikahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku anakna. Ieu mah total. Balikeun akidah. Kasalahan teh sia. Malikeun akidah ieu. Yah, nu macak teh ge ceuk aing teh baheula. Teraskeun sia. Ayo tuykeun. Nu matak penting oge hirup ngahormat inung bapa teh kitu. Mengkol. Penting inung bapa teh hormat ku urang. Sabab inung tunggu rahayu bapak tangka derajat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu dan bapak. Ya Pak, laras tuh. Lajeng, salajeng nama kitu. Naon sababna urang kudu ngahormat ka inung sabab inung ngakandung 8 bulan melendung tapi inung teu pundung da geus takdir tinu agung sanajan nyeri na kalangkung-langkung rajeun anak rungsing inung tar ieu pusing nu patak pantes durakati inung ti bapa teh moal aya panghampura ti Allah teh nya Pak leres tuh
Itu Gimana mengkol lamun datang ti pagawean di mana balik digawe dek nganyang heula ka indung ieu gabrug indung teh mah abdi meunang nyakolakeun mah meunang masantrenkeun mah nepi ka boga gawe kieu teh nuhun mah kalayan hapunten mah prak ngadoa ka Allah muga-muga ya Allah pun biang ditempatkeun dina tempat anu nikmat di mana parantos mulihna atuh ayeuna aya keneh sing ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah ya Allah pun biang ieu cing sehat panjang yuswana sujud ka indung pentah doa ka Allah sangeusna ka indung bapa keur diuk dina kursi gabrug kana lahunan bapak cukang lantaran bapak abdi nu datang ka dunya gabrug cekal tuur na cing tarik tuur bapak cing inget sabab waktu nyieun urang teh eta tuur nu panggede-gede jasana nu mat baginya ceuheuh we kalakanya seuheuh sia ngasapruk goblok ae Tesian kawalat jelema kitu-kitu montong ditarurutan manusia nu model kieu mung gayang teuing bahaya lamun hiji anak kesamplak model kieu karena diwarah teh wajigan anak lain tadi warah deuleu bangkar warah manusia nu model gitu bisa jadi bakar warah anak-anakan naon atuh bapak teh jeung gegaro totome siapa takut sok lajok TV urang euy lain jadi we punung ngaleos tuh kolot teh naon jadi punung kolot teh da eta di Banyolan wae saha punung bapak tuh ngaleos gini lamun nepi ka punung di Banyolan ku anak geus neuk leukeur melah jantung ngagurat jagat aing moal ngaku bapak deui nya punung ae bakat ku nyeri mah nya kitu ngaranna ge tong Semar Firaun geuning lamun Semar nepi ka punung nepi ka belik lah moal di aku bapak deui ku aing sieun punung we naon sababna yeuh anu bakal pangheulana jadi iblis teh anak jeung pamajikan bener ulah lalawora nu leuwih ngagoda teh anak pamajikan teh terus nyeret-nyeret sangkan bapak ti gebrus nu hayang motor teh nu itu teh oh pamajikan hayang TV hayang kongkorong nepi ka salaki tega korupsi nya nu matak lamun Semar punung digoda ku anak bahaya mau di aku bapak deui ku aing itu akan ai boga keyakinan onaman gitu itu matak dielek ketek ke hate na cenah bijil ambekna lapur ngan ukur sama syut nya geuning bapak aing teh hiseup jelema suci nu matak kukuncungan geuning muna anceg manehna mah panceg teu umut kalinuan teu gedag kaanginan ngaranna ge Semar sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan gatna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam eta boga keyakinan beda ngaranna ge pan Semar nya itu onaman percaya beda da Semar jeung udam jauh heeh nu macak lah engah mending hiburan lah hiburan aja mikiran itu para rukuh malah mikiran teh para ruguh mending maraban anak pamajikan puguh deui sabab pangheula-heulana ibadah teh nyaeta ngurus anak jeung pamajikan
tanyakeun kana Quran kana kitab cara ngurus anak para banana kudu kumaha aya jawabanana matak keureuh oge ulah era geus gede ulah era lumeh geus kolot maca Quran teh ceuk urang kaler teh mah better late than never. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Sekali batua. Ya. Gitu. Ya ajar terus sepanjang hidup mah. Ulah boga rasa terlambat. Da moal lila di dunia teh bakal maut, ari maut naon? Maut banyak ngagoler we. Maut itu, mati itu adalah awal dari kehidupan yang abadi. Itu Akang. Jadi awal tidak kehidupan anu langgeng-langgeng dina pangogona jeung langgeng dina panyiksana kari milih we tah mah. Tak kumaha di dieu tah mah. Pamilih ke saya di urang. Pamilih geus aya di urang. Nya. Jeung tibatan hirup dipake teler we. Narkoba, narkotik, minuman keras, sabuk-sabuk, naon di katun TBK. Yang ngeunaheun nu rek ngajajah atuh da di alana ge mental-mentalna heula para pemuda. Cenah laleeh heula mentalna, cenah leeh heula kaimananana, cenah leeh heula katakwaanana. Geus leeh babari di asup pangaruh. Nya itu lumatak cing ati-ati oge urang kahijina malah cing nyaah we kana awak sabab ieu teh urang teh awak teh sasatna dijadikeun ku Allah teh komplit panon jeung awasna ceuli jeung dengena itu teh modal ayeuna dipake sakama-kama garepek nya itu dimuliakeun malahan muliana manusia teh akal pikiran budi pemih rasa jeung perasaan tadi kumplitan kari bisa milih entak hiburan penting wae mah eta teuing stres teuing lah ngadengekeun politik ai sakirana sumogol mah dina politik geus lah mending keneh jempe ge ibadah keneh. Da urang mah teu nepi da teu sakola ongkoh kana politik. Liur. Didenge-denge teh dina TV ngeluh meni papinter-pinter dina teori mah dina teori mah pada linter. Tapi kanyataanna mah nepi ka ayeuna sugan turun harga beas dah henteu. Mana angere mararaha. Beubeulieun teh nya berarti eta nu ngarocoblak teh can berhasil karek pinter dina teori. Da geus pusing deui aing ngadengekeun di TV nyaritakeun soal politik meni rarage geuning anjing teh. Kasar jeung nyanyi. Lain kasar teh cariosan teh unyang anjing. Ieu teh payunan umum. Ari kitu kumaha? Oh kasar teh teu meunang. Nah kasar. Kasar. Nah ari aing panggil anjing kudu disebut kucing gitu. Ya, dawek mah ngomong teh bahasa Sunda. Bahasa Sunda ada lain bahasa pertolian atuh. Bahasa Sunda mah aya panganteur basa saperti da kana dahar, am dahar tuh. Bahasa Indonesia mah am makan. Udin disuruh oleh orang tuanya pergi ke warung, dirig-dig pergi. Tapi bahasa Sunda mah grapek aya. Udin dititah ka warung meuli tarasi ku indungna teu anta parah deui dirig-dig we ini teu pantes da. Kana dahar am dug sare rot nginum tuh cerki brut hitut lekuy udud lepus lain lekuy. Nu matak dewek tadi lain kasar dewek mah nyaritakeun kitu meuni palalinter dina teorina eta nyaritakeun politik geus semestinya meuni rarage anjing teh kitu
air rage kana naon Anjing. ka anjing aing mah Lain naon bisi aya nu kasinggung. sok sia Bisi aya nu kasinggung, lain naon. naon Bisi aya nu kasinggung. bisi anu kasinggung gampang karimalikeun na kapi naon sia ka anjing gitu sok sia dek urusan nepi ka mana jeung aing Lain kuring makan, karunya ka Akang bisi aya nu newak, aya nu ngabangkol. alah entong make jeung ditewak aing ngapodaran duruk sok sakalian ieun deui we gampang aing mah kai loba keneh nya ulah nyalahkeun dalang dai dalang mah kumaha wayang dalam menyekal Arjuna mana teu daekeun ngomong kitu mun kitu direncana dek ngomong kitu dah henteu nya apaan aya eta kakawena geuning wayang anut maring dalang nang dekok juga tangkorak gitu sugan teu eueuh euy gitu nya nu watak aing pada sabolong bentor oge bebas aing ayeuna dari denge-denge teh model panayagan tadi ka aing silituar grapek di luhur di denge-denge teh dek silituar da tuh dek sili jongklokeun nya ge pak hareup-hareup geuning tetep we ari hatena mah patongong-tongong ngararait hatena mah bari jeung bangsa urang keneh grapek dimasalahkeun sagala papasoalan teh dicekcokeun eta teh hartina nemongkeun kalemahan maranehna teh naha bersilituar ka mana silih asih teh silih asah silih asuh teh ka mana nya cacakan jelema ngalalarti mode mega we mega dicalonkan presiden dan ribut pareto teu meunang awewe teu meunang oh ribut naon gitu sabaraha juta jelema nu bakal kasinggung ku ngomong kitu apa teu meunang sugang singgung teh teh memangnya teu meunang Akang awewe jadi presiden. teu meunang sote awewe jadi imam dina salat lamun panayagan sarolat tuluy imamna awewe teu meunang nya Teu meunang dina salat. Dina salat mah bener. tuh Bupati Majalengka awewe tibareto Wali Kota Sukabumi awewe nah teu diributkeun aya mega calon presiden mun ribut leueuh kunaon grapek kakarek calon bilang teuing meunang bilang teuing henteu nya kadareta nu jadi presiden saha-saha ge rojong we ku urang sadaya anu penting mah urang marayat mah subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa murah sandang murah pangan sakitu Menuju adil makmur stabil deui politik ekonomi hukum kadareta jadi presiden dek Habibie prak dek Mega pek da moal eta aing mah da warga negara urang keneh malahan jadi itu jadi ieu rojong ku sararea dina lemahna bantuan ku sararea lain didadetkeun panera di mata luar negeri mah disengsirikeun nya we cenah parontok-rontok teh geuning tuh era pan geuningan paudak-udak korsi teh kedudukan di luhur teh lain ngemban amanat penderitaan rakyat malahan dek perebut kursi ngenaonan nya akhirnya rakyat mah jadi korban elit politik tuh kumata kurang metong kabawakeun lah pejabat rakyat parasea merebutkeun pejabat lamun pejabat parasea di luhur ke rakyat halus
nya nya mata ulah sini tua rungkul we lah saling pajukeun sok ulas asih teh pake di kamanakeun atuh teh ulas asih teh Rahman Rahim teh bismillah dibaca ngapoe dek pidato wae geuning bismillah assalamualaikum eta teh assalamualaikum teh ari kasalamatan kangge araranjeun sararea atawa beban keur araranjeun sararea ceuk itu teh waalaikumsalam keur anjeun oge tuluy salamet sararea ari ayeuna assalamualaikum dordar terus dapat tongong-tongong jeung assalamualaikum grepek atuh da eta teh nemongkeun kabelegugan nemongkeun kabodohan sarua jeung beo grepek beo assalamualaikum ceuk dewek teh naon teh artina beo jawabna teh assalamualaikum heuh naon artina assalamualaikum tunggu bercekek wae heeh nya pikir da beo unggul di denge-denge mah waduh pertentang dina agama geuning sing horeng kedok teh nya kedok wah aing matak jauh ge aing ngeuning hiburane urang Sunda wah penting loba nu nabuh we nya lah saha-saha oge jadi presiden nya hiburan nya lah nah urang Sunda mah bari cawokah urang Sunda mah carawokah jarorang eta teh ciri khas urang Sunda teh lain jorang cawokah dongeng-dongeng urang Sunda wah carawokah atuh model aki-aki jeung nini-nini cenah keur ngalamun we dina tepas da baheula mah tepas teh lega gini bale si nini keur nyeupah aki-aki merong bari jeung kemong ududung kawung teh geus milu ka jero jeung seuneuna dikenyot teh bawa padudan ngirindu usian bako anu dikenyot padudan anu diduruk iket nya si aki teh merong ka sini ni inget si aki teh baheula keur ngora teh sok mang nyelewengkeun sok mang jinahkeun gitu dah meureunang inget manehna bakal paeh bisi kabawa dosa dek minta dihampura aing mah dek ngomong ti bareto teh ceuk si aki nini naon cenah aki ci kopi lain aki teh hampura kabeneran si nini teh urang Cianjur Selatan gitu lagamna da baru heeh nah dosa naon si aki heeh pangyelewengkeun sabaraha kali aki baheula teh cenah aki teh aya ai kana 7 kali nya unggah tempat cenah boga kabogoh teh waktu keur ngiriditkeun dagang reregan cenah aki dihampura ku nini gitu ceuk si aki ceuk si nini teh nuhun atuh nini heuh ngan sabalikna nini hampura ku aki nah naon cenah nini heuh cenah pas ditinggal-tinggalkeun ku si aki teh pan nini oge osok mang nyelewengkeun eta si aki melong ka si nini amok urang da lalaki maning mung eleh bener cenah maneh nini sok mang nyelewengkeun ka aki nya jeung saha jeung tetangga nu deukeut ge mineng
kapan basa aki milu ngagotong mayit teh cenah eta teh tetangga teh pan eta teh cenah urut ka bogoh ini goblok teh jejak si aki sabaraha kali maneh nini mangnyawenkeun ka aki teuing cenah da unga ini teh si aki teu ka itu da eta we cenah unga geus kitu nini teh sok nuna ciri hiji nyaeta siki jagong dina keler geus kitu jeung batur cre cenah jagong teh hiji geus kitu cre jagong teh eta cenah lamun hayang nyaho sababaraha kalina mah itu we cenah tenjo siki jagong dina keler cikan cenah ka dieu gubug kelerna di bawah teh cenah ngagegag teh sini ni mawa keler da berat urang pinuh teh di ku siki jagong ratusan kali urang sini ni mah ta ieu teh arti sesangurab jeung sakieu aduh eta si aki ambekna luar biasa tuh paing sia lumpang geus nya ngeyeng teh nyata we itu jadi tanya deui cenah sini ini ku si aki ambek rigidig cenah ka dapur cokot pacul dirigdig we cenah ini ka kebon dek mangpalerkeun ka ambek ai datang ka kebon cenah deui katinih ku kari-kari barang datang ka saung dek nyokot cotom dina saung teh ngadakom cenah eta mau eta si aki ngaruasna asa didudut jantung cul pacul berembang lumpat blos kana pager kaitu nyelap ka dieu hese tungtungna meles we teu eling keur menapa urut lumpat meureun napas beak aya maung teh cenah ungas ingus bau-bau bangsa manusia ini maung teh legedai japerkeun ka si aki anu keur teh eling da kitu teh eling teh nongeng kitu dah dina pager korosotkeun calana si aki teh ku maung morehek cenah tuluy dicao cenah kanyut teh ku maung uluh ieu mangu cenah pajalkeun teh mangu cenah ceuk maung ieu mangu nepi ka geus hurik ieu iya moal teu amis di jerona cenah ieu duh nya mangu buah cenah aya hileu dan mangu teh di jero nah habat hirup meureun sikina meureun nya pan sikina mah sok naek ka luhur ka handap meureun nya heuh dewek ari ngising sok nempo teh heeh nya ieu mangu cenah leuh moal teu amis keuna cenah keur sarapan isuk ayeuna mah geus seueuh cenah aing teh ngadahar mencek turuban deui cenah cah si kanyu teh padahal ceuk hate mau mangu ini teh cenah mau ngakak eta deui ka saung baledag deui we hees ai si aki cenah barang eling ka tukang eueuh cenah maung teh wah salamet aing loba akal ai tenang mah potong-potongkeun awi lesot purang bong lumpat datang magrib atuh ka imah teh kuprak nang kuban soak teu beunang ditanya ku si Nini ai tengah peuting meureunan ker we hees nyaring-nyaring isuk-isuk digeuingkeun ku si Nini aki dek ngalacenge cenah Nini teh ka kebon eueuh sameuleun pisan tuh cenah sangu mana geus asap nena anak teh tenong
nya deungeunana cenah dina parako ulu peda teu ditemalan da ambek ini teh sini nih mengelek boboko cenah ka kebon ai barang nepi ka saung mau keur ngadakom mau nu kamari teh jerit teh sini nih alungkeun boboko berengbeng kalebak blos kana pager nyelap mode si aki ka itu hese ka dieu hese nongeng ge tungtungna mah ai ceuk maung teh bari heuai dek ngalamangu teh cenah porosotkeun cenah samping sini nih teh merong yang maung teh ngalamun ceuk dina pikiran maung teh naha saha ieu nu maok mangu naha kari cupatna aduh ditoe ku kukuna teh cenah ngait meureun ka bedog geber cer we kiih tu geuning nya cenah aya nu maok ieu mangu teh geutahna ge ngucur nya ya da urang Sunda mah sarawokah lain jorok lain jorang cawokah eta teh ciri khas urang Sunda gitu eta kitu rame urang Sunda ada hei Kisila ada naon teh petir gitu gitu ngaran-ngaran orang Sunda lanjut dongeng resep jadi toke gitu ulah kaget Kisila uluh suara sirah agan aya naon pot aya buta anjir mun sagede kitu lo apa kade ulah kaget manusia denger awewena gitu bisa jadi gimana teh bangsa naon dulu dijauhkeun gede gitu dulu mana pot tuh di payun kade pot bisi bega kan bisi bega semua nu mawe jauh ge kan cing hati-hati naon jang ade akang aya buta-buta naon tinggal di hareup dulu aya buta Gusti mun sagede kitu nya pemedium tuh yang dicek mun bejaan gawir gitu luas nyaho gawir jo celewe teh teh ngerek heula babeh diuk teh belum tapi cilakaeun naon ya saha eta teh nun ulah kaget manusia mun cara jelema mah kaget teh kepret siapa ini dari eta saha coba ka dieu denawa Satria ulah kaget amuing kujang kade bisi bega leja uluh mun sagede kitu naon ai kahakana nu kitunya siraru meureun bisa jadi